News Indonesia, seimbang, akurat, terpercaya. Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat SH, ti fraksi PDI Perjuangan, ngalaksanakeun kegiatan reses. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat, SH ti fraksi PDI Perjuangan, ngalaksanakeun kegiatan reses mangsa sidang kahiji tahun 2025, anu dilaksanakeun dina 2 titik dina poe anu sami, jam 10 isuk di Villa Nuramdan, sarta jam 1 beurang di Graha Lansia Dinsos, Jalan Raya Ciparai Pacet, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Dina Rebo, tanggal 5 November 2025. Dina kasempatan eta, Yayat Sumirat silisapa jeung warga pikeun ngadengekeun aspirasi langsung ti masyarakat. Salian ti eta, kagiatan ieu oge dimaksudkeun pikeun ngajalin silaturahmi jeung para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh nonoman, wawakil AWW, pengurus PAC, ranting, jeung relawan YD anu nyebar di Kecamatan Ciparai, Balenda, Pacet, jeung Kertasari. Suasana reses lumangsung hangat jeung kekeluargaan, sarta dihadiran ku pangurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, anu diwakilan ku Asep Muhammad. Dina kasempatan eta, legislator PDI Perjuangan ieu nyarios yen dirina bakal terus ngawula ka masyarakat kalayan tulus. Yayat Sumirat ngedalkeun rasa hatur nuhun anu sajajarna ka sakumna warga anu geus mere kapercayaan ka anjeunna minangka wawakil di DPRD Kabupaten Bandung. Amanah ieu teh hiji kahormatan anu gede sakaligus tanggung jawab anu kudu dijaga ku kinerja nyata, saur anjeunna. Yayat oge nambahan, dina reses di Desa Pakutandang, anu dilaksanakeun di 2 lokasi, saban titikna dihadiran sakitar 125 urang warga. Dina eta patepungan, seueur aspirasi anu mucunghul, diantarana ngeunaan pendidikan, kasehatan, jeung pembangunan. Pikeun bidang kasehatan, warga ngarepkeun BPJS gratis, bisa terus dilakukan secara optimal. Sedengkeun dina widang atikan, seueur keluhan ngeunaan ijazah anu katunda jeung masalah kesejahteraan sosial, Kesra. Sajabat ti eta, aya oge usulan pembangunan anu bakal ditindaklanjutkeun nurutkeun weunang pamarentah Kabupaten Bandung jeung Provinsi Jawa Barat, sabab patalina jeung kebijakan anggaran. Masalah stunting oge jadi perhatian khusus, sabab masih aya masyarakat anu katarajang ku kaayaan eta. Mugia reses ieu tiasa janten enteng pikeun kami di fraksi PDI Perjuangan, pikeun nerus ngumpulkeun jeung memperjuangkeun aspirasi warga, tutupna. Herman sareng ARTV News Indonesia.